Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Salwa Aulia Putri. Abdi bade ngadongeng tentang carita Sasakala Gunung Kendang. Baheula kacaritakeun hiji jalma anu ngaranna Ki Sutarga, nu ngabogaan maksud pikeun nanggep wayang. Ari lalakon anu dipikahayangna nyaeta lalakon anu paling dipantang ku dalang, nyaeta lalakon nu teu meunang dipidangkeun nepi ka tamatna. Amun dipidangkeun nepi ka tamatna, bakalan aya kajadian anu teu dipikahayang. Tapi Ki Sutarga teh keukeuh hayang dipidangkeun nepi ka tamatna. Ari ceuk dalang teh keum bae dipidangkeun nepi ka tamatna asalkan aya ongkos ti heula. Loba carita gocrak wae sapamenta dalang. Deur we wayang anu pohara ramena. Aya Nyai Astra Kembang anu herang meuncerang. Amun ceuk budak ayeuna mah nyai-nyayan. Atuh panonton daratang disuklakna. Mani estuning rame pisan arek-arekanana. Eta upas nepikeun pamarentah ka sinden jeung lain-lainna ngarah ngahendes ka Kanjeng Bupati. Ieu dalang teh cuh cih jeung cakah cikih kababaturanna marentah geura beberes. Eta manehna bebeja ka Ki Sutarga dipiwarang ku pamarentah Bupati kaditu. Kacaturkeun diiringkeun dibringkeun ku arak-arakan anu rame poharana. Tapi aneh bin ajaib, dua upas anu tadi teh teu araya ngaleungit sareng anu lalajo oge duka kamararana ngaleosna. Ngan nyesa goong, kasur gulung, sareng gamelan anu nyesa jadi batu. Waktu anu geus kaliwat nyaeta malam Salasa jeung malam Jumaah sakadenge sora sinden anu tarik-tarik sareng sorana alus. Pas ku sora-sora goong sareng sora sinden anu alus pisan, loba warga anu katipu. Manehan Gunung Kendang nyaeta pabalatak batu anu mirip goong, kendang, karpet, sareng batu-batu anu mirip sinden.